lamun kaping hijina nah sasi Ramadan teh dina dinten Ahad. Nah cek urang mah minggu kitu nya, cek bahasa Arab nama Ahad, dinten kahiji teh Ahad. Maka Lailatul Qadar teh aya dina kaping 28 gitu. Nah satos ayeuna Ramadan 1443 Hijriah pan dinten Ahadnya kanggo nagara jeung layakna umum masyarakat gitu. Tah Ahad. Tak berarti Lailatul Qadar teh ningang di maleman kaping 28. Urang teh taraweh ayeuna maleman kaping 28. Tadarus maleman kaping 28 ayeuna malam Sabtu. Enjing dinten Sabtu. Berarti malam Minggu engke jang nya. Malam Minggu enjing teh maleman 28 berarti wengian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh. Tak usah ke wengi teh Lailatul Qadar mah nya teu kabita. Nya ibadah dina eta wengi dipapareun pahala sapertos ibadah 1000 tahun. 1000 tahun teh urang da teu kayuswaan saeuneuma. Nah, tapi urang hoyong seueur pahala saperti yuswa 1000 tahun gitu. Nah, berarti ke wengi teh kudu Allahumma paksakeun, kudu maksakeun we. Sok emang nu nyieun ali, nu nyieun bugis, nyieun sasagon di bumi teh akut ke maka dieu gitu. Nah omplengkeun kanu taraweh nya kanu tadarus gitu ulah jang lebaran hungkul. Tah ieu raja wengi ieu suguhan ku urang anu ibadah dina ieu wengi raja teh Lailatul Qadar kudu artos sok budalkeun gitu. Contohna teu ku amang insyaallah gitu. Nah deuk kabeberi we hayang batu insyaallah gitu. Nah wengi mata insyaallah urang jadwalkeun ka dina wengi Ahad nya. Nah, acara khusus ngagungkeun wengian Lailatul Qadar. Mangga bari nyanak ngalap barokah nanya cai uyah salajeng disawangi. Abi mah udah ieu asana udah Lailatul Qadarkeun acuk lebaran mangga eta. Sakata jeung anu amangna cek mangga eta mah. Teh saya sia. Nah, 28 berarti saya saum ayeuna teh nya sabab kaping hijina sasi Ramadan teh dinten Ahad. Salajengna lamun kaping hijina sasi Ramadan dinten Senin, mangka Lailatul Qadar teh dina wengian 20 hiji. Gitu, wengi 2 hiji. Salajengna lamun kaping hijina dinten Salasa, mangka Lailatul Qadar teh wengian malam 27. Salajengna lamun kaping hijina ningang dina dinten Rebo mangka Lailatul Qadarna ningang dina kaping 18. Salajengna lamun kaping hijina ningang dina dinten Kemis mangka Lailatul Qadarna ningang dina kaping 25. Salajengna lamun kaping hijina ningang dina dinten Jumaah mangka Lailatul Qadarna teh ningang dina kaping 17. Salajengna lamun kaping hijina ningang dina dinten Sabtu maka Lailatul Qadarna teh ningang dina kaping 23 gitu. Tah ieu teh tiap-tiap sasi Ramadan tiap-tiap tahun teh sok benten wengian Lailatul Qadarna tergantung kaping hijina sasi Ramadan ningangna dina dinten naon. Tah sapertos sunnah-nya nu tos diuningakeun. Lamun Ahad berarti 28 jeung sateras-saterasna. Tah salajengna dina wengian Lailatul Qadar urang sadayana dianjurkeun kanggo nyeukeun istighfar. Ngaoskeun tasbih, tahmid, tahlil nya jeung zikir nyeukeun ngaos shalawat Nabi. Salajengna ngaoskeun Al-Qur'an pokok kitu nya. Salajengna jeung ngaoskeun aos-aosan anu masyhur sok diaoskeun dina eta wengian Lailatul Qadar. Contoh satos ngaoskeun Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Lamun kanggo seueuran kanggo nyalira Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah innaka saestuna gamparan eta afuwun da tanu seueur ngahampurana.
karimun tudat anu mulia tuhibbu mikara segamparan al afwa kana pangampura fa'fu kusal kitu fa'fu maka muga-muga ngampura gamparan anak kana dosa abdi sadaya. Tah eta nyungkeun dilebu dosa we teras ngaoskeun la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Insyaallah ke ditalungkeun nya aya katerangan man qoma lailatal idain mutasiban lam yamut qalbahu yauma tamudul qulub anu artosa sing sajami anu ibadah dina wengian lebaran 2 Idul Fitri jeung Idul Adha niatna kana Allah maka manahna moal dipoekeun ku Gusti. Termasuk sing jamaah anu ibadah dina wengian Lailatul Qadar mangka manahna moal dipoekeun ku Gusti. Sarebu bingung, sarebu susah nya mangka eta kabingung jeung kasusah walaupun ampeg, walaupun berat, walaupun indihan mangga jadikeun poekna maneh. Bila poek mana maupun bisa-bisa urang teh musyrik nya wani murtad wani musyrik dina agama gitu atanapi ngaku deui apa yang sati Allah murtad dina agama atau ngalaksanakeun dosa ageung da bunuh diri jeung sajaba-sajabana nya dosa-dosa ageung walaupun kabingung ageung kasusahan indihan ka cida ageungna lamun hatena caang keneh mah moal ngalaksanakeun dosa ageung tah sangkan saang wae mana maka agungkeun wengian Lailatul Qadar kalebetkeun agungkeun wengian Idul Fitri sareng wengian Idul Adha gitunya insyaallah disambung deui hiji. Nah itu tah salajengna kanggo umi ayeuna sakumaha rotinnya urang tadarus maos Al-Qur'an anu ka-28na kamari tos amat 2 kali tacan di awasan doa khatam Qur'an salajengna deui salit